Kisah nalika Rasul bade pupus. Nalika lungsur Al-Maidah ayat 3 anu unggalna A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hartosna nganggo basa Sunda. Poe ieu kami geus nyampurnakeun agama maraneh pikeun maraneh. Jeung kami nyukupkeun nikmat kami keur maraneh. Jeung kami ridho Islam jadi agama maraneh. Harita kira wanci bada asar dinten Jumaah ping 8 Julhijjah taun ka-10 tina Hijriyah. Nalika musim haji wada nyaeta haji pamungkas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nuju linggih dina luhureun Al-Quswa ontakna anu nuju liren. Yen ayat nembe netelakeun agama Islam parantos sampurna moal aya deui hukum-hukum anu enggal. Anjeunna ngadon ngahuleng ngaraga meneng margi kirang paos pamaksadan ayat nembe teh. Dugi ka eta onta teu karasa diuk ngedeprek. Lajeng Rasul lungsur tina eta onta calik nyarande kana beuteungna. Sapada harita malaikat Jibril sumping teras nyarios ka anjeunna. Yeuh Muhammad, dinten ieu teh sagala rupi masalah anu aya kaitanana sareng agama parantos sampurna. Parentah sareng cegahan parantos rengse moal aya deui. Saparantos Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulih deui ti Mekkah ka Madinah, lajeng anjeunna ngempelkeun sadaya sobat-sobatna, lajeng nguningakeun hal eta ka aranjeunna. Atuh para sobatna kacida pisan bingaheunana. Alhamdulillah Islam tos sampurna sarta moal aya deui hukum-hukum anu enggal, cenah kitu pok-pokanana. Ngan lian ti saurang sahabat anu katingal benten tinu sanes, anjeunna mah ngungun nguyung sareng sedih kingkin. Anjeunna enggal-enggal mulih ka bumina ngadon ngaringkeb di kamarna. Teu keresa kaluar bari teras-terasan nangis siang sareng wengi. Hal ieu kakupingeun ku sobat-sobat anu sanesna. Aranjeunna ngaraos heran. Teras silih taros di antara aranjeunna. Nakunaonnya ari Abu Bakar bet beda tinu sejen. Kedahna mah urang sadaya teh saruka bunga. Margi agama Islam parantos sampurna sarta moal aya deui hukum-hukum anu enggal. Tapi naha ari anjeunna mah kalahkah sedih kingkin mani alim kaluar sagala. Kulantaran panasaran kana kaayaan Abu Bakar harita, atuh bring bae sabagian para sobat teh angkat ka bumi Abu Bakar. Maksadna bade naroskeun kunaon anjeunna bet kitu peta. Nya harita Abu Bakar nerangkeun alesanana. Yeuh dulur-dulur, naha aranjeun bet teu surti naon nu baris tumiba ka aranjeun. Naha lain aranjeun geus ngaruping yen perkara anu sampurna hakikatna bakal kurang. Ayat tadi teh netelakeun yen urang baris papisah sareng anjeunna, urang baris paturai sareng Rasulullah. Sok kadinya bayangkeun kumaha kaayaan urang saparantos Rasul teu aya. Kumaha kaayaan Hasan sareng Husein baris jadi yatim. Kumaha nasib istri-istri Nabi bakal jadi randa sadayana. Barang nguping keterangan ti Abu Bakar kitu, na atuh anak koceak teh para sobat harita pating koceak pating jarerit teu kabayang ti anggalna bakal kitu jadina.
Aranjeunna terus-terusan nararangis bari midangdam Rasulullah. Nepikeun ka koceak dengek jeung jeritanana kakupingan ku sobat-sobat anu sanesna. Sobat-sobat anu sanesna rungah ringeh ngaraos heran. Naon kajadian di bumi Abu Bakar? Teras weh gura-giru nyumpingan bumi Rasul bari hari wes-wes nyarios ka anjeunna. Nun Rasul abdi sadaya teterang aya kajantenan naon di bumi Abu Bakar. Aranjeunna pating jarerit sareng pating koceak. Ngadangu eta patarosan siak teh nyiak rarai Rasul sapada harita. Enggal-enggal anjeunna muru bumi sobat dalitna kasampak leres weh sobat-sobat anu aya di bumi Abu Bakar harita nuju narangis. Kunaon aranjeun bet narangis? Saurna. Teras we salah sawiyo sobat harita nyaeta Ali ngawaler. Saleresna Abu Bakar tos nyarios rehna saat tos nguping ayat tadi anjeunna gaduh pirasat ngeunaan tereh pupusna salira nah leres kitu. Rasul ngawaler, bener gitu pisan. Yen wanci paturai kaula jeung aranjeun sakedeung deui tereh datang. Muping katerangan ti Rasul kitu, Abu Bakar kalah kabeukit tarik nangisna. Dugikan ka anjeunna ngalengger kapiuhan teu emut di bumi alam. Ari Ali teu pupuguh salirana leuleus lir dipupul bayu taya tangan pangawasa. Ponnya kitu deui sobat-sobat anu sanes anu aya di dinya pating jarerit pating koceak ngaraos sieun sareng rempan mayunan anu bakal tumiba. Ceuk cohagna nepikeun ka jeritan jeung koceakna aranjeunna kakupingeun ku gunung-gunung, batu-batu, malaikat-malaikat nu aya di langit sadayana ngiring narangis. Teu tinggalin sasatoan nu aya di alam dunya nepikeun ka sato nu leutik jeung nu hina, bakteri jeung cacing ngiring sungkawa ku kasedih para sobat harita. Lajeng saatos kitu aranjeunna sasalaman ka Rasulullah saurang-saurang. Teu hilap Rasul maparin sababaraha wasiat ka aranjeunna. Saparantos kitu Rasulullah mulih deui ka bumina bari carindak teu kiat bakating ku sedih. Baraya sadayana cag heula nya engke urang lajengkeun ulah hilap, like, komen, sareng subscribe.